padahal teteh sagara sabadarat eta teh kumaha cecepan nepi ka kitu bari datang teh ka itu ka daerah mana Aceh disebutna Serambi Mekah tuh sia teu sirikna di ditu mah kiai wungkul ustad wungkul ajengan wungkul nah eta ajab nepi ka datang ka itu walah nya Pak boa-boa dulu ieu agama dengan ukur jadi seremonial naon seremonial teh cangkang daleuheung keneh cangkang deuleu bungkus seremonial teh tah leuheung keneh cangkang ai cangkang mah aya keneh rasaan haseum kasep kahyang duka ka mana tah ya ulah cing saat sana panjang lebar nyarita wacu sumuhun ngresakeun naon supaya ulah melengkung bekas jalahan mimpi teh kudu amit ngala kudu menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahanga kantenna memeh panjang lebar ngomong teh kudu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa cek selang heula lanan kajaku hiburan oh mangga Semar Astra Jinga Dawala ngariung di bumina ngandika oh syukur ya anaking Astra Jinga Dawala yap kaharep lain cuk nampi nuhun kana pembage aya pikir saeunaon ieu teh sepuh teh reuwas abdi ieu tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh bapak teh make jeung ngungsikeun emak jeung si gareng aya naon ieu teh kieu cu cobi sepuh ilaing duaan Astra Jinga jeung Dawala anak dewek sasat anu dipercaya dina nying hareupan zaman kiwari loba jalma anu karimunan ku rupa-rupa romantika kahirupan syumu dupi romantika kahirupan teh iya nu karasa jeung nu karanapan susah bunga seuri ceurik sedih untung rugi berang peuting awewe lalaki cager gering genah teu ngeunah syumuh malahan ku ayana eta romantika kahirupan teh loba jalma anu jadi hijab ku ayana eta romantika jadi pipining pikeun muka sapah kanu kagungan hartina pikeun tobros paningali urang huluh leres nya Pak pek pikir Syed upami ditinggal karena sawatawis katerangan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi leres dina jero pengabdian ieu anu dipalar teh supaya urang teh mulih kajati mulang ka asal kebo balik ka kandangna nya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka syumuh pangeran ngayakeun hiji makhluk anu panggagahna anu diciptakeun tina seuneu
taurang masalahku manusia Ari manusia mah tina opating aci jadi derajat makhluk anu dijieun seuneu dengan ukur 25%. Leres. Ari urang salaku manusia tina opating aci nyaeta 100%. Kabuktianana ari manusia disebut 100% teh bisa ngabongkar rahasia anjeunna anu nyamuni leres nganjang ji eta makhluk anu diciptakeun tina seuneu pikeun ngagoda manusia di mana manusia geus kagoda hunu 25% derajatna eta manusia anu ngaku 100% derajatna teh bakal disahanapeun 25% teh hartina leuwih ti sato beuki handap tibatan anu 25% teh eta murunya neraka teh tuh jadi digujang ganying ku si eta we makhluk anu tina seuneu teh tuh tapi ulah jalahkeun eta da bongan urang katerangan netelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah manusia nya Pak da eta mah nu disaurkeun ku Bapa teh real kanyataan buktina gunung loba nu gunul pasir loba nu bulistir leuweung geus arareuweuh tutuwuhanana leres padahal lamun manusia nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat bakal tambah deui nikmatna lamun teu nyukurkeun bakal pinangih jeung ajab anu leuwih berat nu masa anu karanapan ku urang entong di negara ieu mah sadunya kabeh ngan ukur ajab jeung ajab denge ku si lain banjir longsor angin kahuruan gempa eta anu opat unsur bahan manusia nu tadi ngararamuk cai bumi seuneu angin uluh tecara karosul pangeran baheula pada ucapkeun sholawat Rohman Rohim Jabar Kohar cai bumi kabeh pada sholawat ka anjeunna naon da mulus dina pengabdianana uluh leresnya leres Pak mulus dina pengabdian ka Gusti nu kagunganana dana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah naon anu rek dipika sombong ku si laing di alam dunya boh harta boh banda boh kapangkatan da kabeh oge bakal ditinggalkeun anu dipika sombong ku si laing yumuh nepi ka anu diararaku kumararane kanaraan aing imah aing gedong aing harta aing tanah aing ceuk tanah teh sia sakedeung deui ge dileg-leg ku aing naon anu dibanggakeun ku si laing nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarahongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman heuh luar biasanya Pak nah atuh bet naroyod wae tah bongan saha atuh di mana ajab datang bongan saha bongan bangkong ana teh beunit nyambung
boga dosa jelema dibogankeun ka bangkong bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cametik bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati nya malahan teu bisa nemongkeun kamulyaanana Ari manusia teh diadsikan akal pikiran budi pamilih rasa perasaan tak eta mulyana teh bari eta akal pikiran budi pamilih rasa perasaan teh nyata bukti dina gawe bukti dina gawe da ari manusia mah gaib jang gaib gitu gaib pangna bisa disebut gaib teh dan aya mah wujudna leungeunna panonna irungna buukna tulangna sungsuamna atina bayahna da kabeh oge geus dingaranan ieu teh ari manusana tah mana Gusti nya Pak kumaha atuh lamun abdi hayang panggih jeung manusia tempo cirina manusia teh nu mana cirina manusia teh anu ngagunakeun hakna ari hak manusia ti dituna nya eta mutmainah rodiyah mardiyah kamilah sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun jeung tatangga akur jeung baraya mah komo ta eta ciri-cirina eta manusia lamun teu kitu balik sabalikna nu ngawasa dina dirina teh nyaeta anu bahan tina seuneu teh tadi nya atuh dia di 25% ge urang teh nu mawi pangeran teh sok sunar sinir ngaliwatan kateranganana nyinirna teh aya anu nyebut bagong nu nyebut anjing monyet rametuk jadi disajajarkeun jeung sato jang saperti ayeuna jelema nepi ka noyod heuras beuheung aya nu heuras beuheung naon jang saur Mang Uju mah babi anu sok diboro ku Kang Uju teh bagong teh bagong hese ngaliuk tah pepelakan batur diala diranyah monyet mah domba mah tah alah tah lamun geus kitu engke mulangna ka alam asal teh langgeng dina panyiksana oh jadi urang di mana mulang ka alam asa teh aya dua alternatif antara langgeng dina pangogona jeung langgeng dina panyiksana tah pilihna ayeuna pilihna teh ayeuna lu kumaha tuh solusina pa ayeuna dunya geus kieu ye jalan kaluarna kumaha jalan kaluarna cing nyangakeun ka nya sakantenan ka babe ka saehu ka kiai malahan pan di Jawa Tengah mah bapak teh kiai Sabda Palon Kiai Semar kumaha lamun sia batur ngaroromong kitu ke kaing
cara jalan keluarna kolot baheula geus ngabewarakeun kumaha cenah ieu nagara anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi teh bakal mulus rahayu gembleng salamet saterusna lamun di ieu nagara geus anu nyicinganana budak angon. Anak ternyambung teh ternyambung teuing pangna ternyambung can geus da eta nu palalinter oge nu insinyur nu profesor nu sarjana kabeh nu mimpi nagara teh eta teh gelar wungkul geuning teu becus komo budak angon ari bener teh aya sababaraha perkara jang bener teh diantawisna hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis mutlak absolut dogmatis moal bisa dirubah nya terus dua bener ceuk ilmiah bener ceuk ilmiah katiluna bener ceuk falsafah opat bener ceuk umum bener ceuk umum tah urang paseakeun eta anu tilu ulah jelema jeung jelema na pabentar paham eta mah kaituna matak nungtun raja wisuna apa jelema jeung jelema mah kudu silih asa silih asu silih asi jadi eta we nu tilu teh padungdengkeun tah eta contona panon poe bijil ti mana ceuk siling ceuk umum di dieu mah ceuk umum panon poe teh bijil ti wetan tah ceuk ilmiah mah lain ceuk ilmiah lain da panon poe mah cicing teu biji da bumi nu muih bumi nya nu muih tah eta Aduh, iya nya Pak borokan deh ai ceuk falsafah kumaha ceuk falsafah ke panon poe geus biji ti kulon tah ruksak sararea hartina meureun tibalik muihna dunya teh ieu teh ayeuna keur maju muih kitu ayeuna tibalik muihna da ruksak ayeuna ge wah nya Pak ilmiah teu bisa nyarita ngan ceuk sararea bijil keneh ti mana ayeuna ceuk umum panon poe ti wetan tah ceuk falsafah mah geus ti kulon ayeuna teh bijil panon poe teh geus ti kulon kumaha ku falsafah dibacana keneh kumaha tah ari panon poe teh kahirupan cu kahirupan tah kahirupan bangsa urang teh geus ngandalkeun urang barat nya hahargaan kumaha ceuk dolar can tina papakean budaya kahakanan namarukana geus teu gararengsi ayeuna bangsa urang akan kulub taleus dan nu dihakana eta hamburger hamur duit ger pasea Dunkin Donat, fried chicken, hotdog, pizza, matak penyakit lagi arah lajar. Dunkin Donat tuh lain ulah pek ari beuki mah. Ngan ulah poho kana receuh bonteng. Ulah hilap kana katimus.
Iyanya Pak bangsa urang geus kalalajoan ye. Tidak kahakanan terus tidak pakaian. Ayeuna mah ka kampung-kampung grepek awewe budak kene calana merecet kira baju ponok bujal kadeuleut tungir katenyo. Uluh. Gengsi burinya make kabaya teh. Jadi budaya orang dengan ukur dina seremonial we wungkul. Bangsa orang tepan make ikat baju hidung nyoren bedog geuning pantes. Pangsi. Oh. Leres Pak. Tuluy dicekok ku inuman keras ekstasi magadon malahan geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Bari nu dialana teh pemuda heula. Anu sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda. Naon maksudna jeung tujuanana? Mana ayeuna buktina? Astagfirullahaladzim. Ya, leres Bapak. Eta Bapak ngaos dugi kainya eta. Abongkena Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam. Semar banar nangka. Badranaya. Ai heueuh. Bapak banera ku anak. Ya, leres. Sedangkan lamun geus kacekok kudu kitu, teler teh nuhun hiji bakal ngaleungitkeun keimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Kadua bakal leungit rasa solidaritasna. Katilu bakal leungit rasa kabangsaanana. Kaopat bakal leungit silih asah, silih asuh, silih asihna. Alah iya Pak. Kaituna sudog-dog tinggal igel. Jati nanti dewala teh paribasa teh jati dialaan wae bari dipaok. Jati kasih ku junti da eta. Tak ieu mah nu teu nginum mabok. Leuwih dorakana teh. Ta eta. Nah aya nu teu nginum mabok, lain aya deui riab. Riab. Nu teu nginum mabok, riabna kumaha? Ai mabok teh ilang keseimbangan teu kontrol. Nya, duit negara dilegleg, duit rakyat dilegleg, nah baru kadarin mabok eta. Nya. Garek kapangi mabok ku kakawasaan, mabok ku kapangkatan. Jadi jalma anu borangan, ai borangan teh naon sieunan, sieun jurig lain, sieun uka-uka lain. Tapi sieun kunaon, sieun teu dahar, sieun teu make, sieun teu beunghar, sieun teu loba kanaraan, tina loba kasieun bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nuhun Pak. Nya Pak. Barudak ayeuna budaya urang ayeuna geus laleungitan. Di imah teh geuning barudak TPS we, PS. Da poho karena budaya urang sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana. Tah cucungik investor asing tah.
kahayang telah mundek usaha diurang nu aya diurang hormat atuh aing teh kahayang aing ngilu nebeng usaha mah cing atuh rek usaha nyeun ciki atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar si cepot ieu modder Power Ranger Satria Baja Hitam keras sakti pan diurang ge boga pan Anoman Gatot Kaca atuh si cepot teu matak naon dina black kurupuk atuh adawan dina sukro aya dina bujur truk geuning geus para renyon bari kakotoran gitu urang kampung kene we geuning dina perah bedog geuning gambar cepot aya we jadi perah lumayan kene tau ge lumayan kene oh nya da wala keun bae lain keun bae urang kudu usaha goblok salah keluarga negara ulah dileungitkeun ciri teh ciri urang teh ulah dileungitkeun heuh muhun Pak tak kitu deuleu leungitna teh karasa kitu karasa pisan Pak kagiles kuroda alamnya muhun kumaha kolot baheula aya dina pupuh naon teh geuning di lawang ninggal ka jalan begitu sanes deui sanes deui sapi jamanana nu dae kageleng roda padahal kabeh ge kageleng teh ku roda alam teh tah kagiles nya da tibalik jang tibalik kumaha pantes dek raruksak oge da puguh ti lawang ninggal ka jalan sanes deui coba lamun ti jalan ninggal ka lawang pagih ya ti lawang ninggal ka jalan sanes deui coba lamun ti jalan mah ninggal ka lawang asli deui jentre nu mata ka dieu nempo teh ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri katerangan mere beja mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tah eta disebutna teh bangkong ngaheum-heum liangna disebut ngaji diri uluh nya Pak nu metak da wala lamun katenyo kene jelema masih kene cara rekcok perbut dalil pasea dina soal agama eta teh hartina teh bangkong di jero kene liang marebutkeun doi pe jeung soheh ning curug ke diutek-utek jadi pasea nya nya bangsa urang kecekoknya Pak tuh dayeuna mah teh dibudayakeun geuningan selamat pagi teh wilujeng enjing wilujeng siang wilujeng wengi nah urang barat urang Prancis good morning lamun bahasa Prancis meureun bonjour bonjour naon bonjour teh selamat malam Prancis oh jadi selamat pagi teh bahasa Prancis teh bonjour ai wortel mah karot jadi selamat pagi wortel teh bujur kerot Cinta mirip ke seri
nya ajab terus ajab 1 tahun nuges kaliwat cair laut nganyang ka darat sagara sabadarat tsunami cekurang Jepang tama Tsunami itu bahasa Jepang teteh. padahal teteh sagara sabadarat Jekurang sagara sabadarat. eta teh kumaha Jepang nepi ka kitu bari datang teh ka itu ka daerah mana Aceh disebutna Serambi Mekah tuh sia Urukan teh. teu syirikna di ditu mah kiai wungkul ustad wungkul ajengan wungkul nah eta ajab nepi ka datang ka itu Sirik santri wungkul. walah nya Pak Urukan tuh boa-boa dulu ieu agama dengan ukur jadi seremonial pakai kedok. naon seremonial teh cangkang Cangkang. daleuheung keneh cangkang deuleu bungkus seremonial teh tah leuheung keneh cangkang ai cangkang mah aya keneh rasaan haseum kesed hartina ieu dunya teh kapan disebutna teh panggung saniwara nya eukeur masidik pan ieu teh panggung saniwara dar nyeun saniwara deui jadi ieu teh dunya teh pinuh ku sinetron be sinetron wungkulnya Pak heuh Benar. eta we geuning loba pejabat anu nyaritakeun dina riungan-riungan mari kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina mimbar teh turun teh di mimbar korupsi deui teh koplok pabelit deui we jeung pangabutuh Purna mimbar we Kang. oh nah teh jeung nyaritakeun ka pejabat urang we kitu nah da heueuh Benar. kumaha mun aya newak meung penglineuk aing tewak sok mun diduruk kumaha nyieun deui kai loba Si eta mah kariwang jangan mah. Mun urang aya kariwang. da aing mah Katanya Kang. kenyataan aing mah tapi kudu make tilam nah kabeh pejabat kitu henteu tah lamun henteu make oknum Pakai pipin. sabab di dunia teh setiap jadi tutuwuhan aya hileudna lamun urang melak peuteuy aya hileudna hileud naon hileud peuteuy itu Tuh. melak ente hileud ente tak kitu hileud Ngacau ieu. marukana dina seni eueuh kitu oknumna dina agama eueuh oknumna di polisi oge aya oknumna kabeh nu matak ngomong ulah jeung emosi leuleus jejer liat tali teh kitu bisi kadenge kuno awam der kapanasan hatena ngiring-iringan ka itu demo bari jeung ka itu teh anarkis Ngaruksa. apa eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan bangsa teh nya ngarti ge henteu kana politik pan milu alut-alutan alus di negara aya oposisi keur bahan introspeksi Kata lanyuran. bisa urang poka nyarita tapi kudu demokratis pancasilais ambeh naon ambeh dilindungi ku undang-undang Ai dina tempatna mah kitu. gitu ulah janji beletok ngomong teh Kudu napak sakeluarga dina. gitu ya nuhun Pak tawang deui kana obrolan anu tadi yen kudu kahartos ulah ngabuntut bangkong pan ieu dina riungan teh kudu aya visi misi Dina budak angon teh bener. boh kange bapa meureun keur atanapi keur abdi memang di dunia keur manusia teh dituntut konsekuensi manusia di alam dunia teh ulah boga rasa geus bisa hartina lifelong education hartina teh belajar terus sepanjang hidup mah heuh sanajan urang ayeuna geus kolot entok make jeung mung diajar bucu baca boh dina agama boh pengetahuan boh ngadengekeun berita jadi ulah boga rasa terlambat lah Ulah gengsi.
kurang Inggris tema better late than never. Artina teh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Gitu teh. Bener. It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi hartina teh ulah bedilna wungkul anu kudu canggih teh, tapi jelema na heula nu bener, mentalna kuat. Itunya Pak, it's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh ulah nyanyi na wungkul nu kudu alus teh, ulah kata-kata na wungkul nu kudu hade teh, tapi jiwa penyanyi na tah. Nah yeuna mah ai kata-kata na hade, nyanyi na sorana alus. Nah jelema na ngaringkuk di obag alatan manehna narkoba. Panera. Heeh, tak kitunya Pak. Jadi ngandung harti di dia minta supaya di pedar di bejer beas ulah di dinding keling siloka pedar secara basna naon ai budak angon di dia teh Bener kudu gitu. saur bapak tadi solusina kumaha pacek saur bapak tadi budak angon iya anu ngeusian negara teh kudu budak angon. Tadi teh patongong-tongong meureunnan. Da kudu rasional sia rupa oge. Beda bapaknya euy. Pelajaranana mun bapak mah tina IQ, EQ jeung ESQ. Budak di dieu lain budak ololeho. Lain budak bebenyit tapi budak di dieu teh hartina teh budak teh abid anu pinuh ku pagawean anu pinuh ku gawe jadi panginitan sararea ge pan kitu sararea teh boh jadi pejabat boh jadi naon jadi tangtara jadi polisi nyaeta untuk mengabdi ke negara dan ke bangsa. Pan eta panginitan teh, ai prakna ka itu lapur teh. Nu mawi kudu pinuh heula ku pagawean jang. Sabab ari jalma anu pinuh ku pengabdian mah boh lahir ka nagara jeung ka bangsa, batin ka Nu Maha Agung, moal leupas tina pitulung tingali dina katerangan memeh wa ieu kana stain naon heula. Iya karena budu pengabdian ibadah ya ina bet jadi lempeng jeung keterangan atunya bet lempeng jeung absolut teh mutlak dogmatis ta eta uluh leres Bapak aya eta angon hartina kangon ieu jiwana kapan laku lampas sato wungkul teh dina awak sia teh alatan pangbibita setan teh silaing tepan kagoda meureun lamun kagoda ku setan sia teh diperintah teh ku setan jadi weh sahanapeun 25% teh oh iya nya kaangon teh kalingkung ku rahmat pitulung anjeunna kaangon di mana urang dek buak paok hartina tetulus mun di pejabat meureunnan di mana aya duit negara duit rakyat atuh buru-buru salurkeun kanu lempeng ulah dipibana ta eta teh hartina teh geus bisa ngangon diri kitu dina pengabdian teh apan Rasulullah oge kantos jadi pengembala heula budak angon. Uluh nya Pak tah eta kangon jiwana ku rahmat pitulung Allah kaangon jiwana ku rupa-rupa didikan atikan boh lahirna boh batina nyuhun Bapak geuning deket-deket anak tales ilmu mah dikolot we Mata kudu dikorehan oge. Pantes lamun ti samet ayeuna mah Bapak teh gelar teh Profesor Semar Badranaya. Ah nah ujang.
pangarti nu jadi ciri kapangkatan anu dipiwegah lain udagan cu kabeh ge bakal ditinggalkeun ieu teh dunya teh cu tah heulaanan ulah wakan nuduh nu jauh teh ieu di urang di kampung Tumaritis nya pangbejaankeun barudak lamun ngalak belut tong diportas tong disetrum sabab naon dek kumaha anak insu urang engke ngurek da moal nyahoeun ngurek da paeh kita jeung nog-nog na teh disetrum atawa diportas mah agehan keur anak insu nu bakal datang sabab eta budak angon teh cenah geuning boga imahna teh dihateupan ku haneulem ditihangan ku hajuang hartina teh ai eta haneulem jeung hajuang teh sok keuna ku paribasakeun teuneun di haneulem sieum geusan sampeureun cagtuna di hajuang siang geusan alaeun hartina teu mak-mak keur pribadina tapi ngagehan kanu sapaneurieun urang alhamdulillah nuhun Bapak siap bisi aya nu barala ayeuna tah usum hujan sok kerja bakti gawe babarengan gawe gotong royong paheuyek-heuyek leungeun pantai antai tangan teh ulah make jengkung siri titah lamun di pemerintah aya polisi tak urang oge cing jadi polisi contona jadi polisi teh na ai nulakan panto jeung janela rek nitah we polisi kitu Huluh, leresnya Pak. Kudu boga rasa tanggung jawab. Nya ongkoh ieu nagara teh nagara agraris tersirikna ngalungkeun rokrak kejadi tapi naha atuh kamiskinan panglobana. Tah. Can tensi kriminalitas beuki ngaronjat ayeuna teh. Tuh. Ku ayana hese lapangan kerja dina waktuna teh kaum buruh ngaraleut ning dararemo. Bari urang teh negara agraris gara sok nya aneh da Pak si horeng wangsul deui we kana ieu mah kana SDM Pak sumber daya manusiana can nepi kana kualitas ieu teh kareng nepi kana kuantitas eta nya utamana mah eta budaya tah di sakola barudak bahasa urang teh bahasa Sunda teh pake deui atuh nu bener lah ulah gengsi ngomong bahasa Sunda da ieu teh nagara baheulana teh lestarikeun deui bahasa Sunda teh beunghar urang Sunda teh basana ge tina dahar wungkul pan dahar tuang nyatu lolodok tetegek tah eta teh aya ajang-ajangna saperti kieu bapak nuju tuang abdi neda tuh itu domba tinggal keur nyatu karena domba mah entok keur lodok nya ieu mah aya aturan luh itu entok nuju emam kitu ari ka entok mam ai ka entok nyebut emam gara ai ka tatangga nyatu jelema goreng jeung tatangga wana kaituna ge wah poe nu ngameuan tah kitu abdi ngabantun kadu supados katuang ku bapa da abdi mah atos tadi neda teh kitu mun nya Pak heuh leuh da baheula mah aya da pelajaranana oh laleungitan ayeuna teh Ih deka kaget mah tong boro muridna da guruna teu apaleun kadang-kadang bahasa Sunda teh. Da lieur aing mah. Oh. Guru baliut da geus sok. Jadi kumahakeun geus sok. Nya sedengkeun budaya nu pangkolotna teh di tiap-tiap daerah teh basa. Aya basa teh aya unak pusuk basa, aya basa basi, aya naon deui? Purwakanti loba we pelajaran dina basa wungkul tah can basa suluk
ayapan bahasa urang anu hese di bahasa Indonesia keun contohna ngaran lemur itu bisa bahasa Indonesia keun bisa jadi mode rancakalong coba nak kudu nyebut rawa kelelawar lemur nabah polek aya di tetangga abdi oge urang lemur di Ciawi Tali ini ke Jakarta lu dari mana kampung lu saya dari air bambu iket mudah di Ciawi Tali ada hese atuh lemur mah lemur nya aya orang pasir dudukui makan aya lemur pasir dudukui di tendewek mah datang ke Jakarta dari mana lu itu kampung lu dari Bukit Topi yang gitu wah aing mah Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok gersok bahasa Indonesia ke hese air kencan dari batu ya bener boga basana ulah gengsi dulu ciri bahasa teteh atuh da bangsa urang mah ngan ukur sumuhun dawuh tiba heula teh ngan ukur sumuhun dawuh we sumuhun dawuh teu nyaho dileyak nya